panginten moal pati tiasa ngabandingkeun gitu nya. Zaman ayeuna mah buah tina tauhid teh gitu. Tapi urang bakal langkung ngartos upami urang ngabandingkeun sareng kalakuan jalmi-jalmi atanapi kaum-kaum jahiliyah geura. Bakal kapendak pisan bentena sareng manfaatna aya katauhidan dina mana urang. Dan unamina orang-orang nya eta teh jahiliyah gitu. Pangna disebut jahiliyah teh pan eta teh ya teu boga tauhid teh. Teu boga tauhid nepikeun ka timbul sababaraha keyakinan-keyakinan anu salah. Tina keyakinan-keyakinan anu acak kadut eta teh timbul kana kalakuan-kalakuan anu teu pararuguh anu mencoreng martabat hiji bangsa nepikeun ka harita bangsa Arab katelahna teh kaum jahiliyah teh. Di antara keyakinan orang-orang jahiliyah teh wa yaj'aluna lillahil banat subhanahu wa lahum mayastahun. Di antara buah atanapi balukar tina eueuhna tauhid di zaman jahiliyah teh orang-orang jahiliyah teh nganggap yen Allah teh boga budak awewe. Boga budak awewe teh nyaeta nu dimaksud nu ayeuna malaikat ceuk urang. Tah orang-orang jahiliyah teh nganggap Allah teh boga budak awewe. Jadi malaikat-malaikat teh budak awewe na Allah cenah. Gitu. Sementara walahum mayastahun keur manehanana sorangan bangsa bangsa jahiliyah teh ngajadikeun aya boga budak awewe teh gitu. Ari ka Allah meuntun Allah boga budak awewe, ari manehanana sorangan aib cenah boga budak awewe teh. Nya ieu teh pateh kadan nu salah, nya sasar, nya pinter kodek keur dieu teh. Nepikeun ka urang pantos uning dina kisah nu didugikeun lah ku para kiai para ustad ngeunaan bodona zaman jahiliyah. Nepikeun ka budak awewe dikubur koropes teh ieu teh dawuh Allah dina Al-Qur'an. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi aidan bin qutilat. Allah sumpah tah tina kayaan eta teh. Jeung Allah sumpah nalika kalayan kajadian nalika budak-budak awewe teh dikubur hirup-hirup. Dina riwayat ieu teh salah satu cara teh Pak. Anapun cara ngaleungitkeun nyawana teh rupa-rupa teh. Aya anu memang si budak teh diajak heula ulin ka padang pasir. Ngagali heula pura-pura mah, "Ayo Neng urang nyieun sumur." gitu, nyieun sumur. Tah geus rada jero meusan, "Neng bade nyobian kalebet ka dieu, ngen ka dieu." Turun budak teh. Pas budak turun manehanana kuat naik di ruang anak sorangan. Aya anu dibawa ka leuweung dijongklokeun dina jurang, loba carana teh seueur dina riwayat. Pan bodo ka bina-bina teh. Padahal eta teh darah daging sorangan. Gitu. Akibat naon? Tadi teh teu boga tauhid teh ya. Tah ayeuna teu aya praktek kitu teh gitu. Ayeuna aya cara naon tauhid tos aya. Sanajan panginten tetep bereskeun urang sadayana gitu di murni. Orang-orang eta teh ya jahiliyah teh ya pan nganggap istri teh jadi aib gitu. Pokona mah upami istri maot hiji kolot maot maka budak awena teh sama sekali teu meunang warisan teh. Teu meunang warisan sama sekali. Matak datang Islam ngayakeun eta we Allah ngadawuhkeun ngeunaan ahli ieu teh waris teh. Lidzakari mislu hadil unsayain tah paling henteu katulungan ku syariat Islam teh pikeun pamaget eta teh dua kalieun istri cek bahasa urang mah satanggungan gitu pamaget istri sagandongan tah kareko kitu ge geus katulungan kaum istri baheula teh sawa baheula mah kitu saking kun teu berhargana teh pamaget tiasa nikah jeung istri sakumaha we jumlahna sakumaha sakahayangna dek 10 rek 20 dek sakodi 2 kodi gitu. Naon kitu ieuna balukarna lamun eta diantep jeung kita moal aya keteraturan we atuh dina tatanan sosial teh kitu. Ka maneuh di kitu. Sabab pasti nafsu. Lamun nginjumkeun duit ka batur
teu kabayar naik kita kan nepikeun ka akhir bulan ieu nya gitu didaguan ku kami lamun teu kabayar naik tah 2 kali lipat pas eta pas akhir bulan eta teu kabayar keneh ku kami ditungguan deui nepikeun ka akhir bulan itu lamun teu kabayar keneh naik deui 2 kali lipat deui tungna lamun teu kabayar bayar ku diri sorangan jadi we hamba sahaya eta jalma eta salah sawios panto kahambaan teh hamba sahaya nepikeun ka eta jalma anu tadina ngahutang teh statusna jadi seperti barang tiasa dijual tiasa digadekeun tiasa disewakeun tiasa diwariskeun persis sapertikeun barang eta teh buah tina teu ayana tauhid buah tina teu ayana keimanan aya deui keyakinan orang-orang Yahudi teh orang jahiliyah gitu. Walau didawuhkeun dina Al-Maidah ayat 103 ma ja'alallahu mim bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladina kafaru yabtaruna 'alallahil kadzib Allah teu ngajadikeun onta-onta bahiroh jeung onta-onta saibah jeung onta wasilah jeung onta ham naon atuh eta teh jadi kieu Pak nu namina orang-orang jahiliyah saking ku odobna ka bina-bina nyieun patekadan anu aneh nekatkeun yen aya onta nu disebut onta bahiroh naon onta bahiroh teh onta bahiroh teh nyaeta onta bikang anu cai susuna teh khusus diperes engke dihadiahkeun pikeun berhala eta teh onta teu meunang di kumaha lamun aya coba jalma anu rek meres kana susuna dihukum tah saberat-beratna ipun mah ieu onta mah khusus ieu teh ngaranna teh onta bahiro cai susuna ieu mah khusus keur berhala keur tuhan-tuhan maranehanana sawae jalma anu coba-coba meres ngaganggu kana ieu onta dihukum saberat-beratna buah tina eta tah tina teu ayana tauhid aya deui onta wasilah we onta saibah naon onta saibah mah nyaeta onta bikang kitu anu kumanehanana teh dilepaskeun kitu wae diantepkeun cenah ulin naon ngahibur berhala-berhala nu tadi mah diperes susuna ayeuna mah dilepaskeun gitu cenah kukurilingan berhala gitu tina ladang kabodohan aya deui onta ngaranna teh onta wasilah gitu ari onta wasilah mah nyaeta onta anu nalika ngalahirkeun ngajuru anak onta nu kahiji ya teras anakan deui ngalahirkeun eta onta teh ngalahirkeun nu kahiji bikang teras ngalahirkeun deui kembar ontana teh anakna teh gitu nu kadua kalina teh tah lamun geus kitu teh ulah dikukumaha teh onta kitu teh disucikeun lah gitu dianggap kan ieu teh keyakinan anu teu aya dasarna gitu buahna tina teu ayana tauhid teh mungkin di urang teu aya nu kitu tapi aya anu samisal kitu nu teu pararoguh teh gitu lamun ku urang dikukut patekadan eta gitu ieu teh bisa-bisa urang teh masih keneh ngekeuweuk kana perkara-perkara anu saperti orang-orang Yahudi orang-orang jahiliyah anu bodoh teh gitu lamun ieu nyeun imah di daerah ieu mah teu meunang make kaca sageunana gitu nya gitu. Ya wallahu alam sih gitu di bagian daerah. Tapi kan katanjakan emen geuning apanya. Lamun urang ngalangkung katanjakan emen kudu ngalungkeun rokok sabatang we mah sareng koin cenah gini gitu. Lamun teu ngalungkeun maka eta teh cenah bakal cilaka cenah gitu. Di mana ieu dasarna gitu sebenarnya. Dan masalah cilaka sareng manfaat mah pentama urusan Allah. Kamadaratan sareng kacilakaan mata urusan Allah Subhanahu wa taala.
Lamun di daerah Jawa mah kantos aya berita geuningan di daerah mana eta mah kudu ngalungkeun tina mobil tengker teh ku masyarakat di ditu teh geuningan disanggapna teh disapukeun kudu ku sapu eta teh ulah dicanak langsung ku panangan geuningan di daerah mana eta teh tah perkara-perkara anu kitu teh urang teh kedah rada cerewet gitu ieu teh saha atuh anu nyareoskeun kieu teh ieu teh saur saha saumpamina ieu teh ti para ulama ulamana ulama anu mana upama ieu teh saur kiai kiaina kiai anu mana kiaina sapertoskeun kumaha pahamna sabab zaman ayeuna mah antara kiai jarang dukun teh mirip beda-beda tipis bikin ke aya uskun ustad dukun cenah gitu tak keyakinan kitu teh nya eta mah lah lamun urang bade mileuan keteranganna udah malah yang biasana bijilna teh nya tina budaya gitu termasuk eta tah kasialan di bulan Sofar apa gitu nya eta teh walaupun memangnya lah henteu ngan saukur jalma nu awam wungkul memang anu ngaieukeun eta teh nyaroskeun eta tapi upami urang ngaguar kana sejarah eta teh bagian tina budaya Yahudi jahiliyah teh ya anu nganggap aya kasialan di bulan Sofar teh la sofaro padahal dawuh kanjeng Nabi kan gitu jadi moal pati-pati Nabi ngadawuhkeun kieu la sofaro la tiarota wala hamma wala sofaro wala adwa teu aya naon panyakit menular teu pupuguh gitu terus teu aya naon nasib ditangtukeun ku kamana lumpatna manu terus teu aya kasialan di bulan Sofar tah moal pati-pati Nabi ngadawuhkeun kitu lamun memang baheula henteu nyampak keyakinan kitu atuh urang kumaha datos ieu intina urang mah dangukeun we gitu ngan nya ku urang mah urang ukur deui we gitu ku ayat justru ieu teh perkara anu nyata lah naon salasna mah matak ngajadikeun jalma teh pesimis gitu cek bahasa ieu mah tasaum bahasa agamana mah jadi jalma teh kudu cicing nu tadina mungkin aya kamanfaatan dina poe eta teh jadi ieu eta ya sebut naon hari naas nya larangan bulan hari naas gitu tapi memang dina praktekna teh aya bahkan nu nganggo eta teh ya sebatna ustad kiai gitu ari ngalapatkeun mah henteu gitu ngan ieu mah kangge saabdieun gitu teu nganggo anu gitu dah itu mah mangga lah urang bade mempelajari eta maka sebabnya jadi pengetahuan gitu nya upami nya awal naon pananggalanna ieu laranganna ieu gitu maka bade uninga kana kitu mah enggak ngan urang mah urang bersihan we gitu pate keadaan urang supados nya lah da masalahna angke tos sadayana tos kiamah mah tos ngatukeun alam dunia leupas sadayana nu karar itu teh gitu budaya-budaya naon deui nya pokona mah lah adat istiadat pokona mah sadayana kedah diukur ku syariat teh ya ku hukum teh ya lamun patukang tonggong sareng syariat taroskeun ka diri urang rek leuwih nyaah kana syariat anu bakal natrat engke nepikeun ka akhirat ka bawah atanapi urang milih leuwih mika nyaah kana budaya adat istiadat tapi satungtung memang eta ternyata syariat dan adat bisa disandingkeun dilaksanakeunana maka ulah dihesekeun kitu laksanakeun we secara beriringan eta seperti tahlilan gitu nya di antara gitu tanapi geuningan ieu palah nu caket-caket walah karunghal karunghal geuningan eta mah aya pamali gitu nya nu karar itu nya eta teh pan teu aya aya dasarna gitu sasana mah gitu nu pogo macan aya jodona we lah gitu teu meunang ngarunghal kari jodona can aya tuh kumaha pan dari jodoh mah ada henteu nuturkeun kana urutan budak gitu kahiji kadua katilu gitu mangga we gitu
langkungan lanceukna ge da meureun jodohna eta gitu teu kudu gaduh anggapan atawa nu bungsu ulah kanu cikal atawa sabalikna tanu eta tapi di urang mah da teu aya nu kitu intina mah ya nu namina guratan tauhid ngamurnikeun kana keyakinan urang mah parantos jelas gitu tinggal sikap urang gitu kumaha bade urang bade nya kumaha gitu itu pilih balik deui ka diri urang ngan nu leres mah nyaeta parantos jelas Allah ngadawukeun qad tabayyana rusdu minal ghai geus jelas mana anu bener mana anu salah aya uang 50.000 sareng uang 2.000 perak geus jelas tah hargana di hareupeun maneh teh rek milih mana urang gitu tah eta teh buahna tina tauhid gitu urang nembe tiasa ngukur sareng tiasa ngaraoskeun perbentenana teh bandingkeun we sareng kaum jahiliyah gitu kapungkur ternyata bisa modelkeun kitu pikeun ka pamajikan istrina bapa ngan ninggal maot gitu maka pamajikanna teh turun ka budakna teh aya ku kitu indung nya indung tere sagana gitu indung tere gitu turun ka budakna teh aya ku kitu pan nya gitu diwariskeun tah ayeuna mah urang neraskeun deui we kana tadi mah perbandingan gitu tina ayana tauhid sareng henteu